Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Wanda Aldiantini ti kelas MPLB 3 bade nyaritakeun dongeng kuda anu kedul. Zaman baheula aya hiji kuda anu kacida ngendulna. Eta kuda teh tepira ku jalma beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan anu loba diperlukeun ku urang. Kusabab ngaranna hoream kudu indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu kadununganana. Dinu hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggong kuda. Di tengah jalan si kuda ngedul teh ngajeburkeun manehna kana walungan. Barang hajat si kuda ngarasa hampang sebab uyah nu dina tonggongna beak kabawa ku cai sarta teu bisa kapulung saeutik-eutik acan. Atuh sodagar teh kacida ambekeunana ka eta kuda. Tapi Abdul teu bisa kukumaha da uyahna geus kahiji jeung cai. Isukna si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kanu kuda. Jika kamari deui wae kuda teh ngajeburkeun manehna ka walungan. Atuh puguh wae tarigu teh beak kabawa palit. Bari jeung ambek Abdul terus balik ka imahna teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda anu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan serta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan jiga kamari deui wae kuda teh ngajeburkeun maneh kana walungan. Tapi basa manehna hajat kacida beratna karung nu dieusi ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhu ngalakukeun pamolahan model kitu sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna. Sakitu wae ti dongeng abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.